Atuna kakarak sengkeng dina poe kamari anu tangtu ayah pamentana daek lamun segitikah ku kaula upama sekasubaranan pamunut anu tangtu balai gaduh rensang balai naon pamunutna teh balai naon Gusti kula balai naon pamunutna teh kakarak eta daek dikawin ku kaula sarta direngsekeun di na bulan-bulan ieu ngetok syarat kaum nu tangtu oleh panganten jeung Sumadra hanas eta ni Sumadra balai gaduh pawarang apa gaduh rencang nu tangtu senapi batureun hirup di karaton nyaeta awewe ngaranna teh Dewi Sudiragen Sudiragen kitu ngaranna sanajan Sudiragen teh pamajikanana Semar pawongan Panawa anu tangtu. Waduh. Ayeuna di negara Amarta senangan sikna teh di kampung Tumaritis. Jadi pawongan Panawa eta pamajikan Semar taku kituna wayahna rai ulah kagok asong bela ka akang pangyokotkeun eta Semar nuhun-nuhun ge eta nuhun-nuhun ge eta kabeh jeung sakulawargana. Semar nama eta leuwih hade lamun seukeum masrahkeun pae kan kitu kakang tuanana kitu eta sokot kulawargana kabeh garwana Semar eta pawongan tilingkuan kamasyarakatan wah acut jaya wagelan dinten mana Gusti kulan hayeuna waktu leuwih halus nyuhun Gusti kumaha lamun Semarna dikawin ku abdi Muaya siak lalaki kawin ka lalaki telo geun wae hayang nyaho Semar teh lain bentang kelem hei sanggup apan kepikeun maling dari Siragen wah bujeng hingga ka punut tanaga emutan rapati ge teh wagelan ieu teh badak Gusti kula ayeuna waktuna we harus dinten ieu nya sapamulut tina urang sapadaing bakat tina kanan aya tina perkawis maling mah kaula teh ahli syukur rampung dawuh tugas pangandika amit kaula bakal mapan los di mana anjeun teh hasil di mana datang di paehan lamun lengoh teh mawas Sudiragen nu tangtu tapi lamun hasil eta disadiakeun ku kaula eta hadiah nu sagede-gedena sarta ditaekeun gaji ku aing dina bulan-bulan ieu dipangmulikeun sapatu sarampasan sewangken saungku kampung dawuh tugas pangandika hayu batur Gusti Pati ayo nuring dateng snika muga-muga bae sing tiasa kabantun hasil utami pangkaka sadaya kang sami lampa amin berapa kata wane ge dateng srika amit Gusti
ya babar witan ya witan ingkang samya aren pagodo wonge ya samya pangpan sekar mekar inggali ya kayu akung babar wita sami aren pagodonge iya pagodonge pepetetan ingkang sami murag ya ingkang sami murag kang panilise si pandan arum ya si pandan arum bawa si gratatan kawinarni ya si gratatan ira wow kosa bangus perlampahi punutusan ing ti negara Karang Kajinan ti negara Medanggulu ati kalabadalan sadaya watya bala tentara kapiutus bakang ngiwat Dewi Sudiragen kanggo pirencangan Dewi Sumbadra ingkang saweg dipuniwat kantun lampah ti satengahing margi gantos ingkang winursita kocapa wonten nagara Amarta ti salbeting kaputren Prabu Yudhistira anu nuju teu damang wales nuju dipun pungu ku ingkang garwa Dewi Drupadi saweg kasumpingan Dewi Sudyaragen lan para putra Dewi Sudragen anu ngahajal lalayat kairing asradina katut dawala boten kantun Raden Putra Gatot Kaca ti kasattian melajang tengah anu salamina ngajagi di saluaran karaton dina sabeting di kantun ku ingkang Ramabima medalna Sinarendra Yudhistira saweg dipun pungut dening kang garwa Dewi Drupadi Gatot Kaca kuat kumaka pipetanana wahida pucu Raka Prabu atuna kaya teteda mangke bet asa kalun-kalun kateuing Acek Sudiragen kaula nun Gusti engal uyuh sumana Astradinga dawala hayu jang
Gusti Prabu langkung repot teu damangna euy. Nyar ubar geus ka kidul lapor ka kulon lowong kawetan. Jaya. Teu hasil. Raden Putra Gatotkaca. Saweg markening panggonan Rama Wa Prabu. Gatotkaca ngahaturkeun semua pabukti ku Hanyu Rama Wa Prabu miwah ku ratu. Ditarima ku Walucu. Aceh kepinata makawan unjuk sumanga. Asining berahnya hati, pamekara tunajanta, dipilih ku pahlawan pati. Pilih ku pahlawan pati, kapulawan Indonesia. Lemah cair, yang langkung repot teu damangna Gusti Prabu euy. Nyar ubar mah nyar ubar geus ku Pai Surawung. Geus ku Bobek Kemir. Jaya muncuk-muncukna panyawa teh. Atuh Gusti Arjuna anu deudeus ka Jenggara Manik sareng pun bapak kaituna teh sanaya loro ya teh. Gusti Bima milari Rano lapur. Ih, nu ka kaler, nu ka kidul, nu ka kulon, nu ka wetan, nu ka gangtit bae aya. Nu ka gangtit nihil. Anu ka Cicadas koredas. Ayo atuh. Negeri pamaris karukun warisan mageningan di abdi sieun ngaturkeun semah baktes Banyu Dampa Gusti. Ditarima asradina. Kumaha panyawatna teh aya larar sieun. Anu mata tepi kaki warit teh kaya robahna kala leuwih repot. Sieun, kumaha upamiku marcabak sieun. Sieun, upami teu dituang mah saeus ka abdikeun wae. Ieu. Gancang sidawara kitu ya. Pelojang sonten. Yang salager sararea. Syukur. Gering hati euy dipangtodamangkeun ku ratu. Mangkaning ge teh nuju aya dina tengah pangwangunan tingkat kadua, Cok. Mangkat teu damang. Ya deui Bapak Sanhol keneh wae. Ayo atuh. Abdi dawala ngahaturkeun baktos ku Hanyu Dampa Gusti. Dawala abdi. Kumaha kagunungan maneh teh kieu bae dawala. Parantos dilandongan ukuran ku Pais Jawer Kotok. Nanu paubar geus dilaksanakeun. Aya reaksina? Eueuh naon-naon. Somo. Kumaha upami ku Pais Hiris geus dilaksanakeun. Somo. Sapujukun sauyunan jeung batur kabilulungan muntahan dilionean geuning
natihin penasti kersakyan tumampara mata bayakinkan Dokter Jazana kuat tapi pertanyaan anak wah hidup di kaki sada mau lodaya pisannya gitu mode gerem pun lancet ngampun lancet mah mau lodaya ompong gitu dan mau lodaya ompong mau lodaya monyong ngaturkeun sama bukti ku hanya kuarat diterima ku lucu diterima acak sujaragen kumaha jeung piranonganana tanaon sadaya-daya kaulan nyangakeun bagus ku hanya panjenengan Gusti Ratu ditampi sadaya-daya atuh kedah kumaha piranonganana matos disangakeun kagegelan ti pakampungan teh. Ulang mah hayang deudeuheus ka Gusti Prabu teu damang deui. Isin-isin oge kapaksa sagala diais. Ulang ngabantun buncis 2 kilo. Surawung 2 beungkeut. Nya. Tomat ngora kemir aya. Ya, mawa 2 kilo itu. Ya, paisuk emas we 3. Ya. Jauh cimalan sih. Ngaturkeun bagus abdi. Ditarima astradina abdi oge nukun dawala. Cik atuh salah saurang kumaha ya tetepi ka kieu. Bagi dia berkira-kira kada mana ka Prabu kumaha pipatanana. Aduh, wah. Wing wilangan anak kena digentosan kupati putra mangga teh teuing haras kuat ya sadamang deui wa. Ai abdi mah teh kamari oge tos blak-blakan kitu. Asa damang deui we sawios kajen paeh we pun lanceuk kitu sakabeh. Itu si monyong ka dulu aya oge ngaripuhkeun tradaek nyaplak acan gitu iya kagabah ngomong deh sina cai nganu guru ini ka sawah ngagayur